Mah air ya. Inilah bro, makan sederhana bro. Selamat malam. Iya. Ala peridapan. Kembangan masih daun orang Non Kedua menyebutkan itu mah ya. Di halus di alahan anu eta di ala kan. Hah? Kok belum itu pangkono mah. Betul. Bukan lubang, saya kan ulan. Yang Tuhan itu Tuhan di luar di bawah mah. ini Kan ya mau lagi. Mereka yang itu Tuhan. Oh, Di luar. Manglit jeung mahoni. Di dulu teh mangga. Bakaran yang Lain loba karangean, ninggang daun gandul panapna. makan. Kok kudu mah gandulan ek muruning mah. Ese jadi na ieu nage kan kaburu ieu nya tahunan. Aya ane teh. Bukan hati itu hewan. padahal gede ngan jerobona. Si lugu guru aku kampak teh. Ujung. Gede teh. Ada tabung. Jarang basi. Enggak ada mah. Nanti is namuna. Sangat magico. Ayo maka ayo boleh lah kira wae. Aya aturan maka isuk ini. Isuk jadi dahar harus kan. Sa ngakeulna alun. Jangan ngakeulna eta. Bener. Jarang magico. Kumpul kan bungkus lah. Wah, Bener. ngaku lagi ngaca. Sajam ge nyawa. Herangnya. Kasih. Kemudian dibungkus ku eta nu kertas itu. Plastik. Pemenang kustik orang pernah nih kita. Banyak pinamnya. Susurnya. Ini juga nama. Pisang. Di kudu tengok iya pak. Di kudu teh. Marungan teh saumurna aing. Kumaha kabur aing bisa aing. Aing euy. Saumurna aing Kan kumaha jarang jiko. diakel aing mah. Urang mah diakeul wae saumurna. Di imah teh kan diakel. Urang mah cenah Mexico man saumurna diakeul gitu. Jahit. Akel jahit brek di kadinya nya. Urang mah ana urutnakeun deui. Kegajaan tah kitu. Itu nungkut itu lah. Hah? Nungkut nungkut nak. Ai kitu maturi pul terus. Ai nungkut mah. Kali itu paling tradisionalan. Di Tara di sana leutik-leutik acan. Lamun kitu mah nya cenah nya. Jadi saya seperti hewan yang cukup panas.
Aing heureuy ming seperti doyan aing. Oh, Aing kan dua-duanya mau ngalih pikiran kita usir rumah. Loh, hah? Jadi ngiri. kurang mah teu doyan ongkona mah. Itu aing panas. Tedoyan makan nasi panas atuh. Nggak ada kelipur memang berjeng panas. Yang sama. Emang panas itu di akel mah. Ayo dicolokkeun terus mah. Jangan baheula masuk ieu. Tanggung saltik colokan terus ka garing teh ka purak. Heeh. Tadi mau dari. Kalau mau dicabut mah. Kan lamun dicabut wungkul mah teu diakel ngagebleg wungkul eta teh. Aya diakel mah teu neun deui ka dinya eta na cabut henteu teu ngagebleg. Jadi kesegaran terjaganya. Heeh. Teu kuat eta ongkohna malah urang. Urang mah lamun eta ge mantak sok makanan sakacabaan ge teh urut misalnya. Ieu mesti disolek masuk makan. Tapi soal Di restoran lain restoran mah jarang nasi eta aya nu apa aing aku mah restoran. lamun nu basic na Sunda mah sakueun wae. Dari anu cepat dari mami tiis aing mah ngajarnya di jam sekali anu dirangur sisi sawah. Ini pun mesan. Mun teh dia mah ka ditukeun mereka tuhu. Sudah paingan. Saung sawah arana naon. Ada pengajian ada penting. Heeh. Bantuan. Heeh. Jadi si pentasnya mah urut aya los gede dengan bakar. Tempat tiis tau ngonalek. Ngabobokon nang isuk-isuk. Tiis aku sama sekali. Orang tadi cek majikan teh maka cai lah itu bayi itu bawa. Sama lah ya Mas. Tadi dong-dongkeun deui tadi batenya meng gorengkeun deui tempe. Bisa mah diamperkan suhu gorengkeun teh. Eta semua cara ngabang tenang itu molek beda dalin itu ngagorengna contohna. Eta teh mau cara basi dia oleh sing ukuran cuma teh boleh kaburit tahun diantep ya. Ya kok gaya-gayana remet pegang goreng tempe. Geus kaipung kabeh. Aing masak tempe ming penting Jadi lin ku bahan pengawetnya Mbak betul lain. tekniknya. Pengolahan. Goreng sing garing. Tangga saat itu si kapur kasih si goreng bawang bodas. Nah, garing teuing mah kan ngapelentang. Angga di naga aleunan nya. Itu udah kain cocok. Nah, ieu Nyeri karena untuk deh. cek udah kain mah ieu nang bapak cenah. Enggak mampu eta. Alin mau mampu kan kudu Jadi urang. mungkin mah aya teksturna mendok saware. Sama ragi di cayan ya, Bing. Ngatur kita naga aleunan teh urang teu mampu. Mulut kecapan anjing di. Beuh nyerlap kalau nu bolong teh eta. Nyesep. Bonon gitu. Repok ya? Oh, yang sebe. Penting kenapa tidak? Lainnya. Tadi kisah tadi akhir nu pelang euy jeung bulan keluar yang keras. Pohon gimana ada betah ka sawah di cah. Berapa?
aya kelapa. Bener buka sawah mah hayang teh Hayang teh kitu, yang ge kieu. sawah mah. berdua pakai jari yang dah Asong ayo. Jeung eta tidinya lek kadiekeun jadi hagolang teh. Mangi burung jeung dasar itu ya. Orang teu bisa dimengerti. Geus kanyawan sok bisa dimengerti mah. Dihahukan teh bang ngacungkeun arit. Balik ya.